Din. Nah, kenaon Din euy. Udin Pak Ua. Pak Ua panai memet ternyata teh Udin Pak Ua teh. Di mana we lah? Oh, heuh. Hari mana jajan loba duitna di mana-mana ya? 12 Gak beas di mana? yang mau. Kelo sih kan, main ditewak. Ah, bae yang penting bisa jajan. Siam. Minta tuh Mau kopet sama beli. yang mau tuh kopet. Karena kita gak duit. Jalan tuh cara orang 12. Ya, tuan tempi supi can jajan. Oke, pasalnya ini orang sok mere sampai teh 2000. Kan mantep bogeun duit ka karunya atuh ini urang di pentaan wae atuh. Minta tuh lah. Mau Kopet sama kamari anu maot. Maot kenaon Bu? Lu sama yang nanti kan kita berang dahar cenanya. Heeh. Anu minta. Minta tuh dibere. Da kopetnya jelema teh nya. Heeh. Tujuh maot teh. mau Heeh. Tah keluar leho eta ti dieu teh tah. Ih gitu aya. Urang mah ibu eta cek si ibu eta tah. Nya matakan ujang ulah kopet. Paura tuh gitu. Bisi teu percaya engke tanyakeun ka si ulu-ulu ge apal. Apa lagi? Heeh. Ayo tuh lah, pada mawat. Toko tah bisa yang mah. Kalau tak gitu lah bisa mawatnya ambil mawat manehnya. Oh, Bener urang deui tek dengan sangu can dahar nya. boleh. Nuhun ieu nya. Ah, Heeh. Urang didoakeun si panjang umur. amin amin. Aduh, ayeuna bener tuh ya teh nya. Jadi pikiranin kieu, entaran jelema eta mah tukang nipu. Ya, kenal didinya Kebeneran. Jika ngomong Sok di salah, heula, di heula. Tadi ngomong teh bebeja ke batur enaknya teh, naonnya teh. Kieu pedan. Tadi teh keur barang dahar. Heeh. Nyanet ti dieu. Hmm. Bejana anu kopet bakal mawat cenah. Wah. Bener eta teh. Madua, cahar teh. Aduh. Dulu Oh. anu irungna kohok. Oh, Ah, mana mau dipercaya. Pun teh budak teh tukang ngawaduh urang kamar ditipu. Katipu deui. Udah mana-mana ketipu jeung ketipu wae pegawainya teh. Heeh. Kehead. Awas ya nipu deui ka aing.